Pak, minta makan, Pak. Karunya ibu dak tinggal Pak, gerak. tos setahun can makan, Pak. Bu, minta makan, Bu. Lah kembali tepkeun. Nasa kudu sirup batur teuing. Ya bere ciki ya, ya. Astaga, Aa. Coba bayangkan memposisi orang kos kia, A. Heuh kumaha nenge lah. Nami ujang teh saha? Saepul, Bu. Oh, umur? Lah lo baca tating Siti itu. Tinggal bere buru kena yang geran nepi aing aya teh pusreng. Ipan kudu apal umurna, ari ngadopsi mah. Hah? Burung sukan mana mah? Terus rupa-rupa teh geran anak batur sih teh teh. Ya mata kurang taros heula, Aa. Jang Epul, ari bapak sareng mama ka mana kitu? Duka. Nu bener mana teh ngadopsi anak Siti? Dangu kena, A. Anak itu pembawa rejeki jadi teu kudu hariwangnya. Heuh kumaha maneh lah. Semua menang dah debat jeung maneh mah. Nyapulnya. Diadopsi ku ibu mah Epul bakal makan enak, bobo enak, tempat enak. Tuh, harga ginjal anak 5M lumayan kan? Hehehe.